Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم
Sami'un alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsir bil madaini hasyirin ya'tuka bi kulli sahirin alim wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم لا يخافه قال nandika saha al-mala'u sangkolongan min kaum Fir'aun min kaum Fir'aun sabana ningali itu kanjeng Nabi Musa jadi orang gede. Oke sabada ningali tangan kanjeng Nabi Musa nyorot burung nanti lain dia tapi burung serap sialam lain menyai mancep sebagian kaum untuk segolongan kaum Fir'aun kata inna hadza sahirun alim. Inna hadza saestuna ieu ya jalma ieu Musa teh adalah sahirun alim, yakin sing demi lagi cekaman tukang sihir alimun anu efaikun jadi anu mahir itunya dina ilmu sihir Pakarna wah iya mah sihir mukil maksudnya ya mah sihir mah teh luar biasa bukan tukang sihir. Wa fi syu'ara jangan ada kitab dina surat asy-syu'ara ma'anahu saya sunai tapangan dikata tapi qali Fir'aun diucapkan Fir'aun nafsahu alina Fir'aun fakanahu qalu ma'ahu ada sabil tasyahud. Maka kayak eta golongan ti kaum Fir'aun teh ngomong kana eta inna hadzal sahirun alim teh itunya jeung Fir'aun ala sabil tasawuf gitu. Jadi ngalongkrong dewek aja dewekna musyawarah. Jadi ngomong teh lain mana umi kaum Fir'aun mimiti ngomong teh Fir'aun nah. Cek Fir'aun teh ieu tukang sihir ieu. Cek Fir'aun teh benar tukang sihir ieu mah gitu tasina. Sihir ieu mah kieu mah cenah. Cek ieu sihir yakin cenah ieu mah. Ieu hebat sihir ieu bisa kieu cenah. Itu ya. Jadi Fir'aun ngomong teh al-mala'u min qaumi
Bani Yoko. Jadi golongan di kaum Fir'aun. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Yuridu ngarepkeun ieu Musa ayyukhrija kana yang ngaluarkeun Musa kum ke aranjeun kabeh min ardikum ti nagara aranjeun kabeh. Ieu teh ngajak kieu teh dek ngieun kekacauan supaya orang bisa tersingkir di dieu. Cekak sihir teh. Eta waktu harita waktu zaman Fir'aun kur tarik-tarikna masalah ilmu pengetahuan, terutama masalah ya pokoknya ilmu pengetahuan fisika kimia itu luar biasa pesatnya waktu harita. Sehingga datang ke ayeuna can kahalartieun ku jalma ayeuna ngieun bangunan-bangunan seperti itu datang ka ngarepas ukuranna teh. Itu nyekona boh ieuna sagala rupana pokona ngarepas. Dari jeung batu ditumpuk-tumpuk jadi sonde kitu. Dikiceng meureunnya. Eta kumaha ngukurna keman aya teka aya cek ka hati jelema kumaha ngukurna datang ka ngarepas kieu cenah. Nah jadi ilmu fisika, ilmu kimia terutama. Jadi padahal disebut ilmu kimia teh kasup kana sihir, bisa jadi naon bisa naon. Campurkeun jus jadi bubul gitu. Jadi obat iya. Tentang ilmu pengetahuan kali termasuk ilmu sihir. Pada hari sihir mah beda lah sihir jeung mujizat nu ku Allah dibikeun ka kanjeng Nabi Musa. Ari sihir mah langgaran teh takhayul teh jadi bobohongan. Lamun jadi orai terjadi katingali ngawungkul orai. Tukang sulap berartinya pasti. Ari kanjeng Nabi Musa mah kugus Allah dijadikeun orai teh nya orainya. Intinya ai sihir mah sulap henteu bisa henteu jadinya. Cek sararea kana diunjung Fir'aun didinya teh yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Famadza ta'murun? Famadza maka kana perkara ta'muruna mareta harangan kabeh. Cek kira-kira kumaha teh ieu? Cek urang kumaha teh ieu? Ieu jelema teh ieu tukang sihir ya. Itu ieu teh rek menggeser urang ya. Kira-kira kumaha teh ieu? Famadza ta'murun? Qalu ngomong ieu kaum Fir'aun. Arji wa akhaf itu. Arji wa akhaf ay akhir. Geus ngakhirkeun anjeun amrohuma ka urusanna ieu Fir'aun. Enak Musa wa akhaf jeung dulurna Musa. Geus ayeuna mah kieu heula. Kayak simpen heula masalah eta mah ya gampang ya. Musa jeung Harun mah geus gampang. Ayeuna mah kieu heula carana wa arsil jeung ngutus anjeun fil madaini ka pirang-pirang kota hasyirina barianan ngumpulkeun kabeh. Yaitu maka datang ka anjeun gitu. Ya. Bikul disahirin kalawan saban-saban tukang sihir. Ini seperti bikul disahari alimin anu halarebat alimin teh anu palinter. Ya dulu Musa fil sihir anu mengungguli Musa dina ilmu sihirna. Geus ayeuna kieu keun heula eta mah antep tong dilawan urang. Cekauna cara kieu ayeuna mah sok umumkeun ka mana-mana. Kumpulkeun teangan tukang sihir nu halarebat bawa ka dieu. Artinya kumpulkeun sok teangan nu halarebat
kumpulkeun diungkeun kira-kira bisa ngelehkeun Musa. Ieu Musa teh hebat di sihir aja. Sok teangan lah cenah. Dirempuk ku sarana mapiraku. Wajah saharatu Fir'aun. Wajah datang ke saharatu tukang sihir Fir'aun ka Fir'aun. Ya geus diumumkeun kangtukeun jadwal datang ti mana urnya. Di gunung di ieu tukang sihir tukang tenung anu Si gondrong si ieu. Ya oleh tukang sihir kan malah ditukeun. Lohan dukun-dukun wah malah apa tuh. Ya kabeh ka Fir'aun aya panggilan ti raja. Terus naraon kata tukang sihir, qalu a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Tukang sihir teh ngomong, "Gala ye. Gampang ari masalah nu kitu malah cenah." Budak kamari sore Musa. Ngan ieu aya guru hata eueuh. Ngomongan ke guru. A inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Jauh deh. Ai jauh-jauh gitu. Taruhannya teh nyawa, aya buruhan teu eueuh. Nyawa. Ai nalana naha saestu eta tepikeun kami la ajaran aya buruh itu kunala membukti kami tanahnu enah tegasna kami ta golibin anu meunang. Lamun kira-kira bisa dieleh kita Musa. Aya buruhan kalau aya mah teu sudi aya buruhan. Tukang sihir teh. Kumaca ke Fir'aun qala na pasti nam janggih kitu. Wa innakum laminal muqarrabin pokona nama lamun bisa nyelehkeun Musa. Itu innakum laminal muqarrabin pokona makanya jadi orang dekat istana. Jadi orang dekat istana. Oh ya guys kita malah sepakat segitu. Jadi orang dekat istana teh aya kabutuh aya naon teh. Bari teu kudungin proposal tinggal ngomong bae langsung dana teh cair we. Mantri. Kalau ngomong gitu Kang Sih geus saya teh malah. Wong dihareupan. Ya. Itu hareupan eta Musa. Ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahdul mulki. Caritana kumpulkeun anu hareupan jeung Kanjeng Nabi Musa. Cek tukang sihir teh, Musa imma an tulqiya. Sok ayeuna mah bohnaha anjeun yang ngalungkeun anjeun kitu nyawa imma an nakuna nahdul mulki maksudna kieu sok ayeuna mah nu rek ditenggokeun rek saheula. Maneh heula tak kami heula, bejana maneh boga itu. Sok erek itu rumah heula cenah di ieu dialungkeun atau dipetakeun sok cenah. Kira-kira rek kumaha. Nah rek kami heula. Itu nu ngamimitianana ya kumaha ye. Qala da geus disebarkeun tadi caritakeun ku golongan Fir'aun teh ieu bahwa Fir'aun mamawa itu terus dialungkeun teh jadi orang gede gampang kitu mah kami ge bisa cenah tukang sihir teh. Eta tukang sihir teh marawat tambang geus teu kudu itu ku tambang teh sejarah di orang kitu. Qala tahu kan yang Nabi Musa al-Qusab aya nama tidinya sok tarik kumaha cenah. Itu mangga cenah alhamdulillah mangga sok tidinya bae heula itu teh. Falamma al-qaw saharu ayyunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihirna. Falamma al-qaw nalika ngalungkeun eta tukang-tukang sihir kana ihibal wa isiyahu kana tambang-tambangna jeung kana rokrak-rokrak marawat tambang marokrak. Da tadina di bejaan Kanjeng Nabi Musa bisa nyel lain ya kami ge bisa jadi ngawana tambang jeung
rokah. Urut dari alungkeun saharu ayunan nasi, saharu maka nyihir atau tukang sira ayunan nasi karena paningal jelema. Itu nya esol kuha nah itu poti rokiha. Jadi tetempuan yang padahal mah tambang tapi katempuannya jadi orang-orang. Itu jadi orang itu. Padahal manoprak tapi katempuannya jadi orang. Jadi sahalu ayunan nasi matana nu di sihir. Anggap baik padahal mah itu teh ieu. Tambah. Wastarhabuhum khawafuhum haitsu khayalu hayatin tasar. Wastarhabu jeung nyusunan jadi ieu tukang sirhum ka manusia. Jelema teh sarieun teh jaret ka awewe mah. Kalau dia teh bulan aya awewe cerewet teh. Wah, ieu ora datang ka penjawa loba gitu teh. Urut ka dieu teh. Jarit jelema teh sarieun sabab katingalna biasa hari orang kobra usumna teh waktu harita orang kobra tapi orang kobra lain kobra gede lain kobra sebenarnya orang kobra nu leutik teh orang siduk Saling bisi mah eueuh meureunnya. Masieuna mah kesih. Waja'u bisihirin azim. Waja'u yang ngadatang ke tukang sihir bisihirin azim kalau sihir anu gede. Nah, kumaha kata Nabi Musa engke bersama.